Sasakala uncal aya tandukan. Kacaritakeun mangsa baheula mangsa dunya masih mangrupa leuweung geledegan. Mangsa sasatoan bisa cumarita sakumaha manusa ayeuna. Dina hiji poe di hiji leuweung kira-kira wanci haneut moyan aya sakadang kuda ngadon nangtung di sisi talaga. Ngadon moyan bari ngeunteung kana cai talaga. Bari dangdak dengdek merhatikeun beungeutna. Terus manehanana ngomong sorangan. Bener, kasep jeung gagah aing teh. Awak lampayat, tanduk ranggak-gak, jeung sareukeut deui. Sigana moal aya sato anu ginding kawas aing, anu gagah kawas kula, anu boga tanduk sakieu alusna. Pas keur kitu, Jol sakadang uncal nyamperkeun rek ngandon nginum gigireun kuda. Sigana asa kaganggu sakadang kuda ujug-ujug wae. Nyentak bari popolotot pokna teh. Heh, sakadang uncal, rek naon maneh ka dieu? Halik ka ditu. Ulah ngiruhan cai paranti nginum kuring. Jeung deui, maneh mah teu kudu ngeunteung sagala. Da geus jelas maneh mah goreng patut. Suku pacer, awak begang, jaba teu boga tanduk kawas kuring. Nah sakadang kuda ngahina teh kacida teuing walon sakadang uncal. Keur kitu ti kajauhan kadenge kumaranehanana sora mau ngegaur handaruan. Kuda jeung uncal kacida pisan reuas jeung sieuna. Tungtungna maranehanana duaan cing beretek lalumpatan patarik-tarik sieun dikerekeb ku maung. Sakadang kuda lumpatna tarik naker pangheulana. Maksudna mah rek nyumput dinu buni. Tapi teu kuhanteu tandukna anu ranggak-gak teh bet tikait kana arei-arei tatangkalan anu ngaroyom. Atuh lumpatna teh teu bisa kebat. Sanajan manehna abrug-abrugan. Tandukna teu bisa lesot. Malah beuki kagulung kapuket ku arei teh. Duh, cilaka kaya kieu mah. Kumaha lamun sakadang mau kaburu datang? Mimiti hatena mangsa remingsir ngarasa paur. Tekung silila, Jol datang sakadang uncal kadinya. Alah, ku kabeneran. Cing sakadang uncal tulungan. Ieu kuring, ieu tanduk tikait kana arei mani pageuh kieu. Ceuk kuda sorana lumengis. Sakadang uncal karunyaeun. Tuluy weh. Eta arei teh anu meulit kana tanduk kuda teh digegelan ku huntukna nepi ka pargat. Nuhun pisan sakadang uncal geus nulungan kuring, ceuk eta kuda. Tuluy weh maranehanana lalumpatan deui sabab sieun kasusul ku sakadang maung. Untungna sakadang maung teh teu kebat ngudagna. Nya di tempat anu sakira aman, kuda jeung uncal teh areureun. Bari ngareureuhkeun kacape, pok sakadang kuda ngomong ka uncal. Yeuh sakadang uncal, nuhun pisan nya kaula geus ditulungan ku anjeun. Coba mun teu ditulungan ku anjeun meureun, kuring teh geus tiwas ditekuk maung. Tah, pikeun pamulang tarimana, ayeuna kuring rek masrahkeun ieu tanduk ka anjeun pek kadinya gerapake ku anjeun jeung
katurunan anjeun secara turun-tumurun. Sanggeus kitu mah tanduk kuda teh rap weh dipake ku uncal. Nepikeun ka uncal aya tandukan nepi ka kiwari. Tah kitu dongengna sasakala uncal boga tanduk anu ranggaek dina huluna. Baraya sakitu rupina hatur nuhun kaneng Sahniati anu parantos ngintunkeun dongengna.